Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wassalihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin wasyuhada'i wassalihin wa ila jami'i ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim ghafarallahu dhunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa barriha ghafarallahu dhunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusrahu bil fadilah. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi
ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزوله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله توبة ظاهرا وباطنا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مالك الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا مالك الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا مالك الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله ربنا يا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله ربنا يا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينصرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah ila Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa ammihi Sayyidi Alawi wa Alawi wa sahibi Ratibil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa masyayihim wa talamidihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina Ali wa Alawi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila arwahil awliya wasyuhada'i wassalihin wal a'immatir rasyidin al-'amilin wasadati sufiyatil muhaqqiqin summa ila arwahi amwatina wa amwati hadhil baldati minal mu'minina khususan min jihatina ta'ala wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahli sunnati wal jamaah wa min ahli sholati wasyam anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuskinuhum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bi Syekhina Muhammad Zubair anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yarfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa barakatihi fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'rin wa ma'mul wa salahi syarri zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa tullabina wa ashabina wa ikhwanina min ahli sunnati wal jamaah wa min ahli al-ma'ahidi wal madaris sunniyati ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatin anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ina wal mawti ala dinil islam wal imani bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kalayan Allah anu kasifatan pun sareng irodah urang sadayana tiasa ngumpulung dina raraga thalabul ilmi anu mana thalabul ilmi teu aya batasan waktu teu aya batasan yuswa salamiruh masih aya dina jasad salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu pamugi thalabul ilmi urang nu atos sing janten thalabul ilmi anu sah makbul majur ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambi-tambikeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumin nahdo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dihormat bersama Bapak DKM sakulawargi, anu kusim kuring dihormat para pesepuhan sadayana. Oke, musim kulit dihormat, pemuda-pemudi jamaah pangausan. Mudah-mudahan tadi waktu hadat anu diaoskeun ku urang sadayana sing janten sabab ku Allah didamangkeun anu teu daramal, dibungakeun anu teu sarusa, digembirakeun anu teu garalau, dilunaskeun samentara ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu nama urang, guru-guru urang muaraya kene sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirijian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu nama urang, guru-guru urang anu sareng ayeuna tos araya di alam barzah salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teraskan hanca kita penasol ibu lipat. Halaman surat halaman 7 murid halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asarota katanya sareng ari makalah anu ka 18 na eta uhiya diwahyukeun ila ba'dil anbiya'i kasapalihna pirang-pirang nabi. Kumaha wahyuna teh
Arti yakni kudu taat anjeun ka kami cek Allah bima dina perkara amartuka anu marentah kami ka anjeun wala taksini jeung ulah maksiat anjeun ka kami cek Allah bima dina perkara nasohtuka anu maparinan nasehat kami ka anjeun ae pima tegesna dina perkara da'autuka anu ngajak kami ka anjeun ilama kana perkara pihi anu eta tetep dina itu mah naon as-shalahu kamaslahatan wa nahaituka jeung nyaram kami ka anjeun saur Allah amma tina perkara pihi anu eta tetep dina itu emak teh naon alpasadu karuksakan makalah anu ka-18 dauhan ba'dul ulama dauhan ba'dul hukama didawuhkeun bahwa Allah maparinan wahyu maparinan naon cenah wahyu kasaha ila ba'dil auliyai ila ba'dil ambiyai kasapalihna pirang-pirang nabina Gusti Allah aya nabi aya rusul aya nabi aya rusul naon bentena ari nabi mah ku Allah diparentahna teh pikeun ayeuna nganyahokeun teh pikeun pribadina jeung keluarga hungkul eta nabi lamun rasul ku Allah dipaparinan wahyu teh pikeun ngadugikeun ka pribadi ka kulawargi oge ka sadayana jalmi-jalmi anu meryogikeun. Jadi nabi mah ditugaskeunana untuk menyampaikan wahyu ti Allah teh pikeun saha pribadi jeung keluarga. Lamun rasul mah para rasul diwajibkeun ka pribadi ka kulawargi jeung ka sadayana hamba Gusti Allah. Nah, makana di dieu kadang ulama oge aya anu tiasa ngadugikeun jang umum, aya anu ngan ngadugikeun teh ka keluarga hungkul. Tartos. Jadi atuh kumaha maksudna? Urang sadayana boga tugas ti Allah pikeun ngadugikeun ajaran Allah jeung rasulna. Lamun urang teu mampu ngabejaan kaluar diri urang jeung keluarga urang, berarti urang teh kasipatan nabi. Lamun urang mampu ngabejakeun ka pribadi, ka keluarga, terus ka umat, tah eta berarti kasipatan ku rasul. Ngartos. Matak bahasana ba'dil ambiya, sapalihna pirang-pirang nabi. Ari nabi jumlahna aya sabaraha? 124. Nabi jumlahnya sabaraha? Tuh, nabi jumlahnya sabaraha? Berapa? Eta kabeh jumlahna anu wajib dikanyahokeun sabaraha? 25. Hiji nabi Adam nya, lain Pak Adam. 2 nabi Idris, 3 nabi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
salapan, salapan, 10, 11, terus nepi ka 25, nepi ka 25 harapanya. Nah, ari jumlahan rusul aya sabaraha? Jumlah nabi mah
lamun dijumlahkeun sadayana cek dina keterangan aya sabaraha 124.000 ari rusul aya sabaraha rusul aya sabaraha rusul 213. Haji aya sabaraha rusul aya sabaraha kabehna aya sabaraha ganti atuh ku ieu loba teuing 313.000 rusul 313 aya tinggal coretna dina kitab Riyadul Badi'ah di dinya diseratkeun di antara rusul aya anu namina Daniel rusul seueur ya. Nah Allah maparina wahyu kasapalihna para nabi berarti sapalih teh berarti teu sadayana anu mana isi wahyu teh nyaeta kumaha ceuk Allah atini bima amartuka wala taksini bima nasohtuka anjeun kudu nuturkeun kana naon perkara anu ku kami dinasehatkeun ceuk Allah itu wala taksini bima jeung anjeun ulah ayeuna nentang dina perkara nasohtuka anu dipaparina nasehat anjeun ku kami ceuk Allah kieu atuh meh kahartos mah di antawis ciri jelema anu rek dibagjakeun ku Allah dunya akhirat nyaeta anu turut tumut kana parentahan indung bapakna sepanjang lain nitah kana goreng wala taksini ulah menentang sekalipun umpamana perintah orang tua urang teh teu kaharti ku urang teh umpamana wala taksini tong menentang tong naon cenah tong menentang sabab naon kolot leuwih apal mana anu hade mana anu maslahat pikeun urang salaku budak kartos naon sababna kolot urang mah pan indung bapa urang geus ngalaman masa-masa urang teh kartos kan urang macan tangtu tepi kana umur kok matak pira kurek teu nurut cek tadi sepanjang lain nitah dora kecuali muncul kolot teh jang hayu urang indit ka mana Pak urang ngabegal maneh ngabonceng bapak nu beraksina teh eta mah ulah ieu mah lamun nitahna dina perkara anu teu bertentangan jeung agama gitu aepi ma da'autuka ila ma fihi as-shalah wa nahaituka amma fihi al-fasad naon sababna Allah uninga mana anu sae mana anu pimaslahateun pikeun hambana kadang-kadang urang tara nampi kana nasihat ti Gusti Allah matak tong aneh bila mana urang teu narima kana nasihat ti jelema nasihat ti Allah ge kadang-kadang ku urang tidak didengar ta eta penyakit urang teh nu mana Allah mah tahu betul perkara anu kadang-kadang pan kieu kadang anu ceuk urang awon bisa jadi munggu Allah sae. Matak dina Al-Qur'an kumaha asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang menurutmu sakit, bisa jadi yang menurutmu sulit, bisa jadi yang menurutmu susah. Itu khairul lakum, baik untukmu, tapi kamu tidak mengetahui. Kunaon urang teh umpamana ku Allah teh dibere gering. Sabab urang lamun teu dibere gering, engkena ngalakukeun hal-hal anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Bisa jadi kan seperti kitu. Terus teh kunaon urang rezeki diseuseukeun. Bisa jadi sabab lamun urang rezeki loba melumpah ruang, bisa jadi urang tempat indit ka tempat anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Kata kumaha atuh? Selalu husnudon ka Gusti Allah. Da yakin numpang sae-saena munggu Allah dipasikeun ka urang. Kan urang dina ngadua ge kitu, Lin. Nyuhun teh hoyong numpang sae. Ongkoh nyuhun ke numpang sae-saena ari dipaparin ku Allah teu daman ngarasula.
dipaparin ayeuna istilahna mana rezeki rada dipersulit ngarasula ongkoh nyuhunkeun pangsaena berarti nu pangsae ngajak urang kudu gering kartos dalam arti hakikat mah sadaya paparin ti Gusti Allah mah eta sae teu aya nu awon jadi awon sote hate urang anu menerimana nya gitu hate urang anu menerimana contoh urang ka jalan raya begat angkot teh pas dipegat teh teu eureun padahal jelas ningalieun ka urang teh eta naon teh tapi teu ambek pan urang ambeknya sabab naon eta angkot digeron teu eureun ternyata leumpang naon teh akhirna aya we angkot nu pinuh dieureunkeun terpaksa we pan urang teh dina kaayaan ambek naik angkot anu pinuh ternyata pas naik angkot nu pinuh bari urang berdesakan bari jeung horeang ngaliwat ningali angkot anu tadi di stop teu eureun teh nabrak tangkal cilaka berarti hakikatna Allah rek nyalametkeun anjeun ngan wayahna anjeun dipanggihkeun heula jeung perkara anu pika embungeun hate anjeun hartos oh matak teu eureun teh berarti rek disalametkeun hartos arkan arkan eta teh ya kartos teh janten ayeuna upami teh mah sesuatu anu ku Allah dipaparinkeun ku urang anu dipaparinkeun ka urang cek urang can kaharti ulah wakan ambek ulah wakan nyalahkeun dalam arti kumaha tuh segala hal anu ku Allah dipaparinkeun ku urang sing kapenak naon hikmahna dibikeun ka urang teh baik itu yang datang, baik itu yang hilang, baik itu yang pergi, naon tah eta teh hikmahna. Contoh, urang meunang rezeki. Ternyata leungit umpamana atawa aya nu nyokot umpamana. Itu tah sing kapenak teh naonna? Hikmahna naon tah hikmahna ku Allah dikitukeun teh. Jadi di bandunganana ulah ku sifat aral. Itu ulah ku sifat frustasi. Oh, kumaha maksudna? Ulah sok nyanyahoanan karena urusan Gusti Allah. Bisa jadi cek urang ayeuna nyeri, cek urang teu kaharti. Itu. Terus taon sababna? Itu bisa jadi eta cek Allah anu matak sae pikeun urang. Matak cek dina Al-Qur'an asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Anu cek anjeun awon, anu cek anjeun ayeuna perkara eta teh nyeri gitu tapi mungguh Allah mah khairul lakum sae pikeun anjeun contoh cici teh boga calon hubungan teh geus 4 tahun itu gue teu tulus teu naon cenah teh teu tulus kecewa teu hibur jadi kumaha maksudna kumaha? Naon dieu teh? Contoh, cici hubungan 4 tahun. Wah, pokona mah geus yakin we eta teh picaloneun. Ari pek teh pan keur usum tikungan tajam ayeuna mah. Gitu. Akhirna teu tulus we singkat caritana. Pan pasti kecewa. Coba naon? Dina waktu anu lila eta akhirna henteu jadi. Harita mapan kecewa. Tapi naon hikmahna matak terjadi teh akhirna kapanggih hikmahna ketika cici tetulus kanu itu teh itu mah ternyata kapamajikanna galak keras diceraikeun dan lain sebagainya untung terjadi ka cici pan gitu jadi hikmah mah engke kapenakna teh osok belakangan gitu kartos teh jadi bisa jadi nu cek urang ayeuna teu ngeunah anu cek urang karasana nyeri bisa jadi eta teh nu pangsae-saena munggu Allah kangge urang. Kunaon cek oge teh umur geus 25 tahun can aya nu nyangsang awewe teh. Itu engke bisa jadi kawinna mah naha umur 45 gitu nah. Dilatih lagi. Sugan we gitu. Dalam arti kumaha? Dalam arti tetap sekalipun karaosna ku urang teu raos tetep urang kudu husnudon ka Gusti Allah. Urang teh kudu gampil husnudon.
Naon sababna ari husnudon teh alus sangka. Lamun urang husnudon, lamun urang alus sangka, engkena moal jadi dosa. Contoh, Iqbal ngaliwat kahareupeun Iqbal nu itu. Iqbal teh ngaliwat tapi teu nanya, kan ambek Iqbal itu teh. Naon sababna? Namun itu nanya. Kan gitu. Oh, ternyata lamun urang husnudon mah, oh meureun mata teu nanya teh keur nyeri huntu. Kan teu jadi dosa. Tapi lamun kieu, si eta ngaliwat bet ka teu nanya. Hah? Padahal tadi teh keur nyeri. Keur nyeri untuk tapi mun husnudon mah. Jadi ku husnudon mah beres naon. Contoh urang di jalan raya hek kaserempet saeutik teu pira. Jauh kana tulang teh. Kaserempet saeutik mun urang husnudon moal ambek insyaallah. Naon sababna? Oh, meureun matak rusuh ge rek ka rumah sakit atawa rek ngalahirkeun. Ku alus sangka tah. Tapi lamun kusudon kira teh pan nyebutan teh kancing coplok cenah gitu pan. Jadi we esmosi teh gitu. Oh, jadi geuningan. Husnudon teh itu bahkan dauhan almarhum al-fadlullah Kiai Haji Maimun Zubair kumaha? Jangan mudah berburuk sangka karena akan menyebabkan hatimu resah. Akan menyebabkan hati naon cenah? Resah. Jeung mata nyempitkeun kana rizki. Diparentahkeun urang ku Kangjeng Rasul kumaha? Taqallaku bi akhlaqillah. Urang kudu berakhlak seperti akhlakna Allah. Kumaha akhlakna Allah? Nyaahan, hampuraan, berehan jeung alus sangka. Urang sanajan loba maksiat ge dadat teh we dipaparin rezeki mah ku Allah. Nu padahal Allah mere rezeki ka urang pan teu aya kepentingan. Contoh, kita berbuat baik terhadap sesama biasanya ada kepentingan kan? Tapi pan Allah mere nikmat mere rezeki ka urang pan teu aya kepentingan. Teu aya untung jeung rugina gitu pikeun saha teh? Pikeun Gusti Allah, tapi teras we urang teh dirizkian ku Gusti Allah. Maka ceuk dina nasihat nu ieu wala taksini fi ma nasoktuka. Mata anjeun ulah sok nentang kana nasihat ti kami. Saur Gusti Allah. Kaparana ayeuna diaji ku urang berarti ieu tujuanana jang saha? Jang urang. Kumaha intina? Itu atikni fi ma amartuka, turuti, ikuti, jalani naon nu diparentahkeun sekuat kemampuan. Wala taksini bima nasohtuka, ulah ayeuna nentang, ulah ayeuna kalah jadi malik. Naon gitu istilahna maksiat ka Gusti Allah. Urang angkat ka majelis ilmu, urang angkat ibadah ka masjid bari diniatan iktikaf. Eta teh alamat ciri jelema anu ku Allah rek dibagjakeun dunia akhirat. Biasana mana yupaqihu fiddin, dibere heura resep ngaji. Naon cenah? Ngaji. Aya resep we heula keun ka harti jeung henteu mah. Itu syukur-syukur bari resep bari kahar. Nya we keur ngaji mah ulah ningalikeun naon itu. Naon maksudna? Tah engke ku Allah dipaparinan paham. Eta janji Allah, may yuridillah yupaqihu fiddin. May yuridillahu khairan, sing saha jalma anu dikeresakeun ku Allah rek alus yupaqihu fiddin. Ku Allah bakal diresepkeun heula ka ahli ilmu. Engkena bakal babarengan jeung ahli ilmu. Anu engkena bisa meunang kaberkahan beh dituna paham kana Jadi urang teh menta naon atuh ka Allah teh? Menta sing dibere paham dina ilmu keun masing teu apal ge. Dibere paham keun masing teu apal ge. Kumaha maksudna? Contoh, urang teh teu apal hadisna, teu apal Qur'anna, asal kalakuan bener we. Masing teu katalar ge kartos. Jadi kalakuan eta manifestasi daripada hadis anu terkandung ku dauhan Kanjeng Nabi atanapi nu aya dina Al-Qur'an. Kalakuanna bener ngan mun ditanya hadisna teu apal, eta alus daripada ayeuna apal hadisna, apal Qur'anna tapi kalakuanna teu bener. Kartos. Da eta maqalah anu ka 18. Hiji deui. Wal maqalatul isruna jeung ari maqalah anu ka 20.
Eta kila dicarioskeun naon ikmalul akli ari nyampurnakeun na akal. Eta itsba ridwanillahi ta'ala nuturkeun kana perkara nu dipikarido ku Allah ta'ala anu maha luhur Gusti Allah. Wajtina bisuhtihi jeung ngajauhan kana bebenduna Gusti Allah. Ae pahila pudalika jununun. Tegesna lamun nyulayaan tina nu bieu atawa kalah sabalikna kalah nuturkeun hawa nafsu kalah ngajauhan kana ridho Allah tanu kitu teh jununun. Naon cenah? Junun teh hartosna ge eta. Jadi kaasupkeun kana kategori junun ketika urang kalah ngajauhan tina ridho Allah jeung kalah ngadeuketan kana bebelu Gusti Allah. Urang pan masih tanda tanya, apakah urang dipikarido ku Allah atawa henteu? Atawa sabalikna, apakah urang teh ngadeuketan kana ridona Allah atawa henteu? Mata saur ayeuna dina keterangan dina hikam diuningakeun, lamun urang hayang apal naha urang dipikarido ku Allah atawa henteu, tanya kana hate urang, apakah urang sok ridho tara kana ketetapan ti Allah? Ridho gaduh artos? Ridho teu gaduh artos? Aslina eta teh. Kadang kan urang sok aya bedanya. Oh, gitu. Sehat ridho? Dibere penyakit ridho? Kuduna mah, tapi pan urang teh hese eta teh. Sok, seuri bakal beda urang nalika boga duit jeung teu pan beda? Beda teh? Ye, mata ari urang keur teu boga duit mah pan kana otak jadi koslet, kana sora jadi tarik, kana panon jadi bolotot. Hayang mah teh adat-adatan we. Beda ketika urang keur boga naon? Duit. Batur teu nanya, ditanya ati heula. Pan kitu nya. Lempang ke pan asa pede. Da sabab boga naon? Duit. Tah engke mah ganti prinsip eta teh. Itu ganti prinsip naon? Itu nungaran makhluk, nungaran benda gitu. Lamun teu berkurang pasti leungit. Pasti hilang. Tapi Allah moal leungit, moal berkurang, moal hilang. Jeung nu bakal tetap setia urang keur kaayaan kumaha wae itu. Urang keur boga duit jeung balad jeung babaturan, traktir dan lain sebagainya. Tapi ayeuna ketika umpamana orang tua orang membutuhkan, itu urang kalah menjauh. Kalah naon cenah? Menjauh. Wah, ai keur boga duit mah ka babaturan maroya. Inung bapa mah di imah tara ditanyakeun isdahar rencana ge. Kabogoh geuring mah di WA, tos berobat, bisi teu gaduh artosna, ieu artosna. Ai inung bapa mah batuk kohok-kohokan ge kuat kateupang meulikeun obat-obat acan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ulah salah ngamulya anu kuduna dimuliakeun nu jelas-jelas jasana, jelas-jelas pengorbanana, jelas-jelas kanyaahna nyaeta indung bapa ngan tetep urang tong tetegenan ti dinya, maka kumaha atuh? Urang kudu selalu ingat ka Gusti Allah, jeung urang kudu selalu bersandar ka Gusti Allah anu mana moal robah ku padahna naon. Jelema mah bakal aya robahna nya. Aya robahna aya? Baik ku gara-gara naon eta mah pasti aya robahna. Maka di antara ciri jalma anu ku Allah rek diasupkeun kana sawargana Allah nyaeta kumaha? Ejeung dibere kanikmatan dina iman nyaeta kumaha? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antawisna jalma anu ku Allah dibere rezeki nikmat atanapi amisna keimanan ku Allah dibere dina hatena rasa cinta ka Allah jeung Rasulna tidak melebihi kasalianti cinta Gusti Allah jeung Rasul. Urang pan masih sebatas pengakuan cinta ka Allah, cinta. Lolobana nalika urang nyebut cinta ka Allah teh loba keneh nyampeur kana ridona atau loba keneh nyampeur kana bebenduna. Berarti pengakuan cintana masih bohong. Kusabab kitu rumasa we urang can sampurna, rumasa urang loba keneh kakurangan, tong eureun we ayeuna mendekat selalu kana ridona Gusti Allah.
Nu kumaha atuh perkara nu dipikaridho ku Allah teh? Di antarana perkara nu dipikaridho ku Allah teh mana? Ku Allah diparentahkeun oge dikersa. Cek Allah kudu salat, cek Allah kudu zakat, cek Allah kudu nambah-nambah ilmu. Terus urang teh dikersakeun ngalakonan eta teh. Ciri bahwa ketika parentahan Allah akur jeung irodahna nandakeun eta perkara rek meunang ridona Gusti Allah. Sugan we atuh urang ge kitu nya, urang ge naon? Teu eureun ayeuna diajar kitu sugan we atuh sing tunai ridona Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi eta makalah anu ka-20 ieu kumaha? Ikmalul akli itba'u ridwanillahi ta'ala. Ari nyampurnakeun akal teh nyaeta urang mendekat kana ridona Gusti Allah. Tak saur Sayyidina Ali, tolabul ilmi, tolabul jannah. Naon cenah? Tolabul ilmi, tolabul urang neangan ilmu anu mana ilmuna bekal pikeun urang dina hirup. Nah angkena urang rek jadi pegawe, nah angkena urang rek jadi pedagang, nah angkena urang rek jadi pebisnis, rek jadi naon wae asal nu dipake modalna cinta ka Allah jeung Rasulna, insyaallah salamet di mana wae ayana. Lamun didasari dibekalan ku ka ilmu, ku kailmuan. Nah gitu, ulah kalah sabalikna. Ari kanu perkara anu ku Allah teu diparentah urang teh ngahajakeun, itu henteu maksakeun. Matak ternyata perlu kasabaran. Rek ngalakukeun kana hal nu dipikaridho ku Allah perlu kasabaran. Rek ngalakukeun, rek ninggalkeun perkara anu dipika benuh ku Gusti Allah ge perlu kesabaran. Jadi perlu aya pengorbanan. Jadi sejauh mana pengorbanan urang jang Allah jeung Rasulna ngorbankeun kacape ge pan geus hoream. Encu? Batur mapan berkorban segalana, berkorban harta, berkorban tanagi, emutan dan lain sebagainya untuk mendapatkan naon teh? Ilmu teh. Itu. Maka urang nyuhunkeun ka Gusti Allah sing ditambih-tambih ilmu, ulah nambah ilmu hungkul tapi sing dibisakeun amalna. Naon cenah? Sing ditambih-tambih ilmu jeung sing dibisakeun amalna. Kartos? Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa qina Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamugi angsa berat sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oke sing aya manfaatna khususna kami sing kuring umumna kami sadayana sakali deui urang doakeun urang sadayana ibu rama urang guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana sing disarehatkeun saliratna sing diberkahkeun rezekina diberkahkeun rumah tanggina sing dirizkian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang guru-guru urang anu diparayun ngarantun anu tos araya di alam barja salabina sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ku kaberkahan malam Jumat, ku keagungan Kanjeng Rasul anu teu damang sing didamangkeun deui, anu susah sing dipingahkeun deui, anu tebih sing dicakekeun, sing dipaparinan kalancaran rezeki dohir oge rezeki batin ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qawli hada astaghfirullah min qawli bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanjeng Rasulullah